Kajian Kitab Bainama halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya opat bayi anu tiasa nyarios dina waktos masih keneh di ais, masih keneh di pangkon. Qala nyaurkeun rawi anu ngariwayatkeun wa takallama sareng tos nyarios fil mahdi dina ayyunan buayan saha arbaatun opat bayi wa hum bari ari itu arba'ah sigorun eta pirang-pirang nu aralit keneh. Haza tegasna kahiji ieu radhi'. Kahiji nyaeta bayina Siti Masitoh. Anu miwarang ka Siti Masitoh supaya enggal terjun kana godogan cai demi menyelamatkan iman. Teu naon-naon mengorbankan jiwa. Anu kadua wasyahidu Yusuf, saksi daripada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf disekap lain ku musuh, ieu mah wanita cantik nyaeta Siti Zulaikha. Tapi demi mempertahankan iman Nabi Yusuf lumpat paboro-boro lumpat kana panto rek kabur. Ari barangna panto kasampak Ratu Aziz. Sarogena Siti Zulaikha akhirna menuduh Siti Zulaikha bahwa nu khianaten Nabi Yusuf. Akhirna untung aya bayi yang bersaksi, cek beta bayi. Maka eta saksi bayi Nabi Yusuf berkata, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas shadiqin. Tingali bae Nabi Yusuf naon anu palebah soehna. Lamun palebah soehna dipayun berarti Nabi Yusuf anu salah. Soalna berarti lamun dipayun mah rek nangkap istri naon dikerawas ku istrina, dicakar pasti soeh teh dihareup. Tapi lamun soehna ditukang berarti diudag-udag ku saha? Ku istri. Nah, diudag-udag ku istri. Akhirna barang dibuktikan ternyata anu soeh teh acukna Nabi Yusuf alaihi salam. Berarti anu leres adalah Nabi Yusuf. Katilu adalah sahibu Jurej, anu nyarengan ka Jurej, saksi daripada Jurej. Jurej ayat nami aslina adalah Jirjis. Jirjis ahli ibadah. Di tengahna ayatnya wa thalisu sahibu Jurej al-abid ismuhu Jirjis. Di Banten aya seorang ulama ahli sedekah kapungkur namina Syekh Jirjis. Damin Syekh Jurej ya teh Jurej. Eta Jurej ngagaduhan sumaah. Sumaah teh khusus tempat ibadah. Lamun urang mah mushola pribadi, biasanya sumaah lebih bersifat pribadi. Barang suatu ketika ibuna kadinya nyampak Jurej nuju natepan. Unggal kadinya natepan deui, Jurej. Cek Jurej nahatena ya Rabbi ummi wa salati. Duh pangeran kaula, ibu kaula jeung salat kaula kedah kumaha ieu. Akhirna teu dibatalkeun. Padahal menurut ulama-ulama hadis lamun mata Jurej dibatalkeun moal mendapatkan musibah. Akhirnya ta ibuna sakit hati ku Jurej pada khusus beribadah. Hari ibuna memanggil teu dipalire. Doakeun, ya Allah ulah wa kalimautan salagi can menang fitnah. Arab teh menang fitnah. Jurej terkenal di kalangan Bani Israel tentang kasolehanana. Akhirna aya hiji wanita di halaman 9, imraatun baghiyun, suat hiji awewe tukang zina. Akhirna kaula siap menggoda hati Jurej. Padahal eta wanita pasti
Pangijeng sahabat bakat kapikat ku eta awewe bakat ting cantikna. Tapi ka Jurej mun ditembong-tembong gaya diasong-asong. Teu pangaruh, teu mempan. Akhirna dibikeun ka Jurej mah. Teh dapat kalau barokah teh mah. Kulantaran alimun eta Jurej. Akhirna eta kala dibikeun ka tukang ngangon. Ka tukang ngangon tulus nama. Akhirna disebutkeun fitnah bahwa ieu kahamil teh ku Jurej. Akhirna barang geus begitu pahamilat falamma waladat qalat lahum innahu min Jurej. Ieu kelahiran teh hasil daripada perjuatan Jurej. Akhirna diserang eta tempat ibadahna Jurej nepi ka runtuh. Barang geus runtuh teh cek Jurej aya naon ieu? Sok. Oh Jurej maneh tos qad zanaita bihadhil mar'ah wa hadzal waladu minka. Maneh geus jinah ka ieu budak teh ti anjeun. Faqala lahum qarribu kadiekeun budakna. Wada'uni usolli rakaatain keun antep heula bere waktu kaula rek salat heula 2 rakaat. Beres salat 2 rakaat beteungna eta budak dicepeng ku curug Jurej langsung ditanya man abu kaya gulam he budak saha ngaran bapa anjeun inni faqala abi fulanur ra'i bapa kaula mah si anu taruhlah hadis umpamana ar-ra'i tukang ngangon Fulan lain hadisna tukang ngangon. Akhirna tidinya wirang eta awewe dan Suma'ah tempat ibadah Jurej dikembalikeun deui. Kaum-kaum meminta izin hayang nyieun Suma'ahna min zahabin. Ulah cek Jurej teh ibnuhu min tinin. Jieun bae tina taneuh sakumaha tadi asalna. Itulah sahibu Jurej. Anu kaopat adalah Isa bin Maryam. Ketika Siti Maryam uih ka perkampunganana, akhirna Nabi Siti Maryam dituding ku kaum-kaumna sebagai pezina. Ari saur Siti Maryam teh hayang terangi anak putra ti saha tanyakeun we ka ieu putra. Akhirna Nabi Isa alaihi salam ngawaler qala inni Abdullah ataniyal kitab wa jalani nabiyya. Kaula adalah hamba Allah lain hasil hubungan gelap, tapi adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Eta kaopat anu tiasa nyarios. Menurut As-Syeikh Abdurrahman Al-Jalal Sayuti, berarti pensarah kitab tafsir Jalalainnya, anu nyarios dinakan waktos di pangkon teh lain 4 tungkul tapi ditambah 7, berarti sabaraha jumlahna aya 11. Wa zada ba'duhum alaihim sab'atun jama'ahumul Jalal Sayuti fi qaulihi dina dauhan Jalal Sayuti takallama fil bahdin nabiyyu Muhammadun wa Yahya wa Isa wal Khalilu wa Maryamu. Bahar Tawil sarang tambihna 7 deui nyaeta takallama tos nyarios fil mahdi dina buayan dina waktos ayunan atau na pangkonan kene saha an-nabiyyu kayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahiji Nabi Muhammad di bawah nazoman ayat Sayyidina Muhammad fa asyara bihi ila ma zakarahul fil khasais. Diriwayatkan dalam kitab Al-Khasais katampi ti Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nyarios di awal-awal kelahiran Kanjeng Nabi. Wa inna awwala ma takallama bi, ucapan yang pertama keluar dari Rasulullah ketika lahir adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Kedua, waruwiya annahu atasahina wiladah, Rasulullah barang begitu lahir teh bersin bayi keneh ge. Akhirna fahamidallaha, Rasulullah membacakan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Fasammatatahul malaika, malaikat menjawab bersinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa Yahya sareng Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam, disriwayatkan annahu kana fil burqah, suatu ketika Nabi Yahya aya di kamar, anjeunna putra Yuswa 1 tahun setengah. Ketika Nabi Isa lahir, maka eta Yahya bersaksi, asyhadu annaka abdullahi wa rasuluhu. Pasami'a abuhu, maka ramakna Nabi Yahya nyata Nabi Zakaria mendengarkan persaksian syahadatna eta Nabi Yahya. Nabi Isa jeung Nabi Yahya yang kedipayun aya ketika pendak jeung Rasulullah di langit. Akhirna fa kharaja muharwilan, ramana langsung keluar ngincig menuju ka eta kamarna Nabi Yahya. Falam yajid indahu ahadan, ternyata di kamar teu aya saha-saha, mung aya Yahya wungkul, barangkali putra 1 tahun setengah. Katilu wa Isa sareng Nabi Isa tadi entos. Wal Khalil kaopat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim annahu hala wiladatihi nahadhu qaiman ala qadami, barang begitu lahir langsung cengkat berdiri tegak bari ngucapkeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alhamdulillahillazi hadana lihaza. Fabalagha hadha saut al-masyriq wal magharib wa sairil hayawan. Eta bacaan syahadatna Nabi Ibrahim ketika lahir didengar ke masyriq jeung ke maghrib, ka kuping ku sadaya hewan, kajabi duka tah manusia. Wa Maryam saterasna deui Siti Maryam, atsamin Siti Maryam dalika anna Zakaria lamma kafalaha wa du'aha fi ghurfatil masjid. Ketika Siti Maryam di bawah asuhan Nabi Zakaria, anjeunna ditempatkeun di masjid. Waktu harita duna sanatain, yuswana kurang ti umur 2 tahun. Di eta kamar teu pernah aya nu ngalongok eta kamar salian ti Nabi Zakaria. Teu pernah aya nu nyusuan saurang oge. Tapi ternyata disandingan Siti Maryam loba kadaharan-kadaharan waktu halodo padahal keur musim ngiji. Waktu ngiji tapi makanan-makanan waktu naon halodo dina hartos kumplit bae makanana. Akhirnya diriwayatkeun Al-Qur'annya, faqala laha anna laki haza, hai Maryam di mana ieu katuangan teh? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tah perkataan eta teh adalah ketika Siti Maryam alit keneh. Wa mubri ujurejin summa syahidu Yusuf watiflu ladal ukhdu diyarwihi muslimun sareng wa mubri ujurejin masyahidu Yusuf watiflu ladal ukhdu diyarwihi muslimun wa mubri ujurejin jeung ngabebaskeun Jurej tadi persaksian budak leutik.
summa syahidu Yusuf tuluy anu nyaksian ka Nabi Yusuf entos tadi watiflun jeung budak ladal ukhdud disandingeun ukhdud galian anu dieusian ku api logak yarwin ngariwayatkeun hukana itu hadis Muslim di bawah kahandap aya riwayat ashabul ukhdud nu diceritakeun Al-Qur'an kutila ashabul ukhdud tah diceritakan dina eta hadis aya di handap diriwayatkeun ku Muslim katampi tu Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir aya hiji raja eta raja teh memiliki tukang ahli sihir kulantaran tukang sihirna geus kolot maka memohon ka raja supaya mengutus anak muda nu siap belajar tentang ilmu sihir akhirna dipilihlah suatu pemuda anu pinter ngan barang rek datang ka eta imah sihir ngaliwatan karohib imah pendeta itu langsung ka tukang sihir asup heula ka mana ka bumi pendeta atuh teu tulus ka tukang sihir teh kalah diurukan agama pada tulus lantaran balikna naon deui ngaliwat ka imah pendeta atuh di papatahan tentang agama maksud pendeta teh baheula mah positifnya lain negatif beda jeung ayeuna akhirna ternyata nu kakuasai teh lain kakuasai ilmu sihir tapi ilmu eta pendeta rahib akhirna katayakan doana mustajab bisa nyageurkeun asal syarat ngakukeun iman maka bakal ijabah doana akhirna loba jalma nu ariman eta raja mah raja dolib nu ngakukeun pangeran pada akhirna termasuk salah satu patihna kasrang penyakit lolong diubaran ku eta budak geus dewasa aya namanya akhirna cager dengan syarat tadi kudu mengakui iman ke Allah akhirna kapendak ku raja sok sia budak maneh boga ilmu sihirnya lain ternyata tapi ku ilmu Allah Subhanahu wa taala lamun teu balik deui wayahna maneh bakal di paihan panjang cerita akhirna eta budak disiksa di luhur gunung tapi Allah masihan pertolongan digoncangkeun kerajaan anak eta raja akhirna tetep anu menang eta budak akhirna loba nu iman ari barang geus kitu akhirna nyieun logak eta logak diisupan ku seuneu kabeh jalma nu iman kudu abruskeun kana eta seuneu aya hiji ibu-ibu ragu akhirna cek eta budakna ma enggal ya ummah isbiri fa innaki alal haq ma enggal ngagebrus kana jurang seuneu jurang berarti logat teh jurang seuneu akhirna berani menibakan tubuhna nah hadis Bukhari aya kisah Jurej aya na punten kisah Jurej aya dina Riyadhus Shalihin ukhdud ge aya dina Riyadhus Shalihin watiflun alaihi marrabil ammatillati yuqalu laha tazni wala tatakallamu sareng watiflun alaihi marrabil ammatillati yuqalu laha tazni wala tatakallamu wataflun jeung hiji budak alaihi kayatiflun marro ngaliwat sahabil ammati ammat allati anu yuqulun caritakeun laha kaitu ammat tazni zina ieu ammat wala tatakallamu jeung teu nyarios ieu ammat dina hadis Riyadhus Shalihin mah eta anak tadi teh nya nu diaku ke tukang ngangon kapayunadi menceritakan aya budak anu dianggap sebagai hasil zina ti hiji amat upami dina sarah ieu mah di halaman 10 nomor ke-11 na mubriul amat
anu ngamerdekakeun ka amat. Eta budak teh dina Riyadhus Shalihin mah menceritakanna sareng Jurej. Jadi aya kemungkinan putra anu hasil jinah tadi. Akhirna keur dipangkon kuno ibuna, barang geus kitu aya nu ngalangkung. Anu ngalangkung teh hiji jalmi lalaki anu gagah kasep tampan bari tumpak. Akhirna eta ibuna ngadoa, Allahumma ij'al ibni misla hada. Ya Allah jadikeun budak ieu teh sing sapertikeun kitu, kasep ginding bari tumpak. Akhirna eta budak teh ujug-ujug bisa ngalesotkeun keur nyusuanana, ningali ka eta budak ka eta nu ngaliwat, ari barang geus kitu budak bisa ngomong, Allahumma la taj'alni misla hada. Ya Allah, ulah jadikeun abdi jiga budak ieu, jiga lalaki ieu nu ngaliwat. Geus kitu mah madep deui ngenyap deui susuna. Ari barang geus kitu ngaliwat deui hiji jariyah. Hiji amat teh anu tadi, eta amat teh ku jalma-jalma teh diteunggelan dengan alasan bahwa eta amat teh melakukan zina jeung geus maling. Tapi eta amat teu nyarios eutik-eutik acan. Sakajaba ngucapkeun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirna ngaliwat ka hareupeun eta budak cek indungna teh bakating geus kapangaruhan ku fitnah, la taj'al ibni misla hadhi. Ya Allah ulah jadikeun abdi sapertikeun ieu awewe amat nu ngaliwat. Ari eta budak keur ngenen ngadak-ngadak ngalesotkeun nena geus kitu diplong eta awewe, Allahumma ij'alni mislaha. Ya Allah jadikeun abdi sapertikeun ieu amat. Bisa nyaros kitu nya fasa'alathu ummu andalik. Ditanya eta budak teh ku ibuna kunaon geuning kitu. Faqala laha ammar raqibu fa huwa minal jababirah. Nu tadi nu tumpak manu kasep anu ginding eta mah para pemimpin anu lacut. Ari ieu amat mah sabenerna mah falam tazni walam tasruk, teu jinah jeung teu maling. Eta nu dimaksud ngabebaskeun ka amat anu dituding zina. Wa masyitatu fi ahdi fir'aunu tiflaha wa fi zamanil hadil mubarak yakhtimu. Sareng wa masyitatu fi ahdi fir'aunu tiflaha wa fi zamanil hadil mubarak yakhtimu. Saterasna adalah masyitah Siti Masyitah fi ahdi Fir'aun di zaman Fir'aun. Maksud Masyitah teh tifluha tegasna budakna Masyitah. Terakhir wa fi zamanil hadi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mubarak tegasna mah nami jalmi mubarak yakhtimu jadi panungtungan itu mubarak. Saha ari mubarak teh di halaman 10 Al-Ashir nomor 10 aya nami Mubarak al-Yamamah. Ari al-Yamamah teh hiji negara nu aya di Yaman. Kisahna tentang ieu Mubarak al-Yamamah dina terangkeun kitab Al-Mawahib bahwa Mu'aikib al-Yamani nyari nyaurkeun anjeunna haji wada bersama Rasulullah berartinya. Akhirnya pada holat ras lebet kada tempat di Makkah. Punten pada hol tu lebet kaula di hiji tempat di Makkah. Barang tos kitu ningali ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ara'aitu minhu ajaban ja'ahu rajulun min ahli Yaman bi ghulami yaumin wulida. Barang geus kitu kaula terkagum ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah hiji lalaki ti ahli Yamamah mawa budak yom bigi gulami yaumin wulida sehari dilahirkeun beureum keneh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam man ana, budak saha cing kaula. Akhirna eta budak 10 hari lahir bisa nyarios anta Rasulullah.
qala nyarios eta Rasulullah saddaqta barakallahu fik maneh geus bener mudah-mudahan Allah ngaberkahan ka anjeun ta akhirna summa innal ghulama lam yatakallam ba'da zalik hatta syaba ngan ari tawungkul nyariosna sampai ka gede ge teu ngomong deui pakunna nusammihi mubarak al-yamama maka eta budak dingaranan bae kusaha mubarak al-yamama pedah urang yamama jeung didoakeun ku Rasul aya kata barakallahu fik itulah 11 aya di tambahannya wa zada ba'duhum isnain wa nuhun bi batnil ghari fi yami wad'ihi wa Musa minat tanuri wan nari tudramu wa nuhun jeung Nabi Nuh bi batnil ghari di jero guha fi yami wad'ihi dina hari-hari dilahirkeun Nabi Nuh wa Musa sang Nabi Musa minat tanur tina hawu wa nari jeung ceuneu tudramu tadrimu anu kacida panasna itu nar tadrimu sareng Nabi Musa ketika dipilihkan roti sareng ngadahar ruhak tina hawu Nabi Musa nyandak nyandak ruhak lain ruhak itulah 11 atau 13 bayi-bayi yang tiasa berbicara ketika dalam ayunan kene Sumata terasumping kanjeng Nabi ala kaumin kahiji kaum-kaum tardohu anu meprekan itu kaum ruusahum kana sirah-sirahna itu kaum kulama rodokhat atanapi punten turdihu bisa meprekan atau ngabelah boleh kulama rodokhat samang-samang sageus beulah itu ruus adatah balik deui itu ruus kama sapertikeun perkara kanat anu kabuktosan itu ruus wala yaftaru jeung teu eureun-eureun anhum ti itu kaum min dalika tina tuturad di ruusahum naon sayun sahiji perkara oge aya kaum-kaum anu meprekan sirahna teu eureun-eureun faqala teras naroskeun kanjing Nabi ya Jibril ha Jibril man haulai ari saha eta kaum-kaum teh qala nyaurkeun Jibril haulai ari ieu kaum-kaum alladzina tajalma-jalma tasaqalu anu ngarasakeun berat ieu ladina ruusahum kana sirah-sirahna ieu ladina anis salatil maktubah tina salat anu diwajibkeun berarti menggambarkan tentang jalma anu hese salat bakal dipeprekan sirahna summa ata terasumping deui kanjing Nabi ala qaumin ka hiji kaum-kaum ala aqbalihim eta tetep kana kubul-kubulna ieu kaum riqaun ari cawet wa ala adbarihim jeung kana dubur-duburna ieu kaum riqaun ari cawet aya kaum-kaum anu ngan syukur ditambal ditutupan kubul jeung duburna wungkul ngangge cawet sidi terang sidi celana dalam yusrahuna digiringkeun itu kaum kama tusrahu sapertikeun digiringkeun naon al ibilu onta wal ghanam jeung domba wa yakuluna jeung ngadahar itu kaum ad-dhari' kana tangkal anu cucukan wazakum jeung kana buah anu kacida pahitna warad'a jahannam jeung kana arang-arang jahannam wa hajarataha jeung kana batu-batuna jahannam ngaliwat ka hiji kaum eta kaum ngan saukur make cawat tungkul bari digiring bari dahareunana teh buah dori anu cucukan jika kadu digarugut sok jeung zakum nu pahitna luar biasa ngelel jero pujit ge jeung arang-arang jahannam jeung batu-batu jahannam faqala maka nyarios kanjing Nabi man haula ari saha eta kaum teh ya Jibril qala nyaurkeun Jibril haula ari ieu kaum
alladzina tajalma-jalma la yu'adduna anu tara ngalakonan ieu ladina shadaqati amwalihim kana pirang-pirang sedekah hartana ieu ladina nu tara sedekah kitu siksaanana wa ma zalama jeung teu ngadolim hum ka ieu ladina sallallahu Gusti Allah sayan kana saeutik oge sumaya ata trasumping deui kanjing Nabi ala qaumin ka hiji kaum-kaum baina aidihim eta tetep antara hareupeun itu kaum lahmun nadijun ari daging anu asak fi kudurin dina pirang-pirang katel atau panci walahmun jeung aya deui daging akharu nu sejena nayiun anu atah khabithun anu bau faja'alu tuluy tumandang itu kaum yakuluna ngadalahar itu kaum minan nayyi tina nu atah al khabithi anu bau wa yad'una jeung ninggalkeun itu kaum an-nadija kana nu asak at-thayyiba anu seungit aneh aya hiji kaum aya dua hidangan nu hiji mah asak dina katel kene nu hiji mah bau bangke bari atah tapi nu dahar teh kalah nu bau bangke bari atah faqala maka nyarios kanjing Nabi ma haza eta naon haza ari ieu ya Jibril qala nyorkeun Jibril haza ari ieu teh ar-rajulu eta lalaki min ummatika ti umat anjeun takunu anu kabuktian ingdahu eta tetap disandingan atu rajul saha al mar'atul halal ari istri anu halal at-thayyibatu anu alus payati tu datang itu rajul imro'atan ka awewe khabithatan anu goreng payabitu tuluy meuting itu rajul indaha disandingeunana itu imro'ah khabithah hatta yusbiha sehingga subuh itu si rajul wal mar'atu jeung ari istri takumu punten wal mar'atu jeung aya deui istri takumu nu cicing min indi zawjiha tisaningeun salakina tu mar'ah halalan baina nu halal thayyiban anu alus patati tu datang itu mar'ah rajulan ka lalaki khabithan anu goreng pada bitu tuluy meuting itu si mar'ah ma'ahu sartana rajulan khabithan hatta tusbiha sehingga subuh-subuh itu si rajul dua golongan ti umat anjeun ongko di imahna geus boga pamajikan kalah jajan di luar kalah dua meureun jiga nama di imah mah geus eueuh setanan jadi kurang padahal mah nu di imah lebih indah eta teh ari atawa aya deui istri ge kitu sami salaki di imah diantep kalah ngobrol dijual di luar gitu duana ge akur bakal kitu siksaana sumata trasumping deui kanjing Nabi ala khosbatin kana tangkal kana kai ala tariki di pinggireun jalan la yamurru teu pati-pati ngaliwat biha kana itu khosabah non saubun baju wala sayun jeung teu pati-pati ngaliwat hiji perkara al akharu anu sejen patta tah nyoehkeun qattat eta nyoehkeun itu khosbah hu kana itu saub aya hiji tangkal kayu unggal nu ngaliwat pasti soeh kana eta tangkal soeh bae pokona mah faqala maka nyarios kanjing Nabi ma haza eta naon haza ari ieu teh ya Jibril gambaran naon Jibril di tangkal kayu qala nyarios kanjing Jibril haza ari ieu masalu aqwamin eta perumpamaan kaum-kaum min ummatika ti umat anjeun yaquduna anu sok dariuk ieu aqwam ala tariqi di pinggir-pinggir jalan payak tauna tuluy margat atau ngabegal itu aqwan hu kana tariq nyata jalma-jalma anu sok malak di tengah-tengah jalan lain jadi penjaga jalan kalah ngahalangan jalan tah eta kitu digambarkeunana ku tangkal kai nyoeh-nyoehkeun kanu ngaliwatna akhirat pas kitu wa taala jeung ngucap maoskeun kanjing Nabi kana ayat Al-Qur'an wala taqudu bikulli siratin tu'idun
wa tasudduna sabilillah. Al-A'raf 86. Wala takudu jeung ulah sok diuk maraneh kabeh bikul siratin saban-saban jalan tu'iduna anu nyingsinan maraneh kabeh wa tasudduna jeung halangan maraneh kabeh an sabilillah tina jalan Allah. Wa ra'a jeung ningali deui kanjing Nabi rajulan kahiji lalaki yasbahu anu ngojai itu surajul fin nahrin dina hiji walungan bin damin tina darah. Yulqamu anu ditenggoran itu si rajul al hijarata kana batu. Aya jalma keur ngojai dina lautan darah bari ditenggoran ku batu. Faqala teras nyaurkeun kanjeng Nabi ma haza eta naon haza ari si rajul ya Jibril. Qala nyaurkeun Jibril haza ari si rajul teh masalu akilir riba eta perumpamaan jalma nu ngadahar riba. Nu ngadahar riba berarti ngadaharan darah batur bakal ditenggoran engke di akhiratna ku batu-batu. Kade bahal ribanya ngahutang tina bank-bank konvensional lain bank syariah atawa riba dina perdagangan atawa rentenir ngadahar darah batur eta jatuh. Summa tatra sumping deui kanjing Nabi ala rajulin kahiji lalaki qad jama'a anu nyata geus ngumpulkeun itu rajul hazmata hatabin kana sahurunan suluh geus meunang sahurunan ek dipanggul layas tatiu anu teu kuateun anu teu mampu itu si rajul hamlaha kana mawahna itu hazmata hatabin wa huwa bari ari itu si rajul yazidu eta nambahan itu si rajul alaiha kana itu hazmah hatabin geus nyiapkeun suluh sabeungkeut sahurunan ek dipangku teu kuat diecageun ditambahan deui kuduna mah dikumaha kuduna mah dikurangan wa huwa yazidu alaiha faqala maka nyaurkeun kanjing Nabi ma haza eta naon hadza ri si rajul teh ya Jibril. Qala nyaurkeun Jibril hadar ari ieu si rajul ar-rajul eta laki min ummatika min ummat anjeun takunu anu kabuktian indahu eta tetap disaringeun tu si rajul amanatun nasi ari pirang-pirang kepercayaan ti manusia layak diru anu teu mampu tu si rajul ala adaiha kana ngalakonan itu amanat wa yuridu jeung maksud itu si rajul ayatahammala kana yen mawa itu si rajul alaiha kana itu amanat. Lalaki ti umat anjeun diberi amanah teu mampu kalah hayang nambah 2 periode 3 periode. Eta berarti eta kade calon-calon legislatifnya hayang be nambah-nambah amanah. Wa atas sareng sumping deui kanjing Nabi ala qaumin ka kaum-kaum takridu anu ngaguntingan itu kaum-kaum alsinatahum kana pirang-pirang lisana itu kaum wa syafahum jeung kana bibir-bibirna itu kaum bimaqarid ku pirang-pirang gunting min hadidin tina besi aya kaum ngaguntingan bibir jeung lisan beak taku gunting kulama quridot samang-samang sadiguntingan itu alsinatuhum ada tah baik deui itu alsinatuhum kama sapertikeun perkara kana anu geus kabuktian tu alsinatihum la yafturu teu eureun-eureun itu si la yafturu teu eureun-eureun itu qardu teh ngaguntingan bil maqarid anhum ti itu kaum eueureuna bibir diguntingan geus beak jadi deui. Faqala maka nyaros Jibril man haula ya Jibril ari saha ieu teh he Jibril qala nyaurkeun Jibril haula ari ieu khutabaul fitnati eta pirang-pirang tukang khutbah anu nyebarkeun fitnah khutabatu ummatika tegasna mah anu sok khutbah ti umat anjeun yaquluna nu ngucapkeun itu khutbaul fit ummatika maka kana perkara la yaf'aluna anu teu migawe itu si umat kade ngajadikeun tukang khutbah anu fitnah
di atas podium kalah nyebarkeun fitnah, berita bohong, berita palsu, atawa ngobrol dina podium ngomongkeun hak ari kumaha sok dilanggar. Lain picontoheun berarti nya. Wa maro jeung ngalangkungan deui kanjing Nabi bi qaumin ka kaum-kaum lahum eta tetepikeun ieu kaum teh azbarun ari kuku-kuku min nuhasin tina tembaga yahmisuna anu ngerewodan ngoetan itu si kaum bihaku itu azbar wujuhum kana wajah-wajahna itu kaum wasudurahum jeung kana dada-dadana itu kaum. Aya kaum anu nyakaran wajahna jeung nyakaran dadana beak tah. Faqala maka nyaurkeun kanjing Nabi man haula'i ari saha ieu kaum teh ya Jibril. Qala nyaurkeun Jibril haula'i ari ieu kaum alladzina tajama-jalma yakuluna anu sok kadarahar ieu ladina luhuman nasi ka daging-dagingna jalma-jalma. Berarti tukang ngupat ieu mah nya. Tukang ngupat bakal nyakaran wajah jeung dadana. Wa yaqauna jeung tumiba itu kaum fi aradihim bina pirang-pirang kawirangna ieu enas. Tukang ngancurkeun ka kehormatan manusia, maksud kawirang teh. Wa ata sumping deui kanjing Nabi ala hajarin kana batu sagirin anu leutik yakhruju anu kaluar minhu tina itu punten lain adalah hajir ala hijrin sanes hajarin wa ata jeung sumping kanjing Nabi ala hijrin kana hiji lubang sagirin anu leutik yakhruju anu kaluar minhu tina itu hijrin sagir non saurun banteng azimun anu gede tina lubang leutik sagede sireum meureunnya kaluar banteng badak faja'ala tuluy tumandang naon as-sauru eta banteng yuridu ngamaksud itu saur ayarji akan yen balik deui itu saur min haitsu kharaja tidak sakira-kira geus kaluar itu saur fala yastati'u tuluy teu mampu itu saur hayang balik deui kana lubang nu leutik bisa moal siloka naon Jibril maqala maka nyaurkeun kanjing Nabi mah eta naon hadari ya Jibril qala nyaurkeun kanjing Jibril hada ari itu ari si rajul hiya ari itu saur teh ar-rajulu eta lalaki min ummatika ti umat anjeun yatakallamu anu ngomongkeun tu rajul al-kalimatal azimah kana omongan anu gede anu dahsyat summa yandimu tulina langsa itu si rajul alaiha kana tu kalimatul azimah fala yastati'u mangka teu mampu tu rajul ayarudda kana yen ngabalik ayarid rudda kana yen balik deui tu rajul ha kana ta kalimah nyaeta gambaran banteng teh omongan kaluar tina cangkem tina baham sungutna mah leutiknya urang ngon lamun kaluar di entep dina Facebook wah dibaca ku batur kasa Indonesia padahal mah tina leungeun dua leungeun geus kitu mah datang we buser polisi wah geus dia manjakan nge-share hanyakan mata ngomong itu gampang ngan asal jangan gampang ngomong naon cenah ngomong itu gampang tapi jangan gampang ngomong eta ulah kepeujeuh ya mutul fata min asratin min lisanihi walaisa ya mutul mar'u min asratir rijli sarang ya mutul fata min asratin min lisanihi walaisa yamutu maut salpata pemuda min asrotin tina ti soledat min lisani tina lisana itu si patah ti soledat lisan mah siap mungkin batak maut membusuk di penjara
walaisa jeung henteu yamutu maut salmar uman manusia min asratir rijli tina tisaledatna suku tisaledat suku mah teu matak maot paling ge bareuh wungkul loba nu ngalongok udang duit ari nu salah lisan mah moal nu ngalongok moal kalah nu ngahina bila pedang mulai melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi bila lisan melukai hati hendak kemana obat kan kau cari. Menang ngapalkeun setahun. Kerim tidak. Fa asratuhu bil qali tuji buqat lahu wa asratuhu birrij litubri ala mahlin sarang wa asratuhu bil qali tuji buqat lahu wa asratuhu birrij litubri ala mahlin fa asratuhu maka itu soedat najal mabil qali ku ucapan tujibu eta ngamistikeun itu asra qatlahu kana ngabunuhna ieu jalma wa asratuhu jeung itu soedatna jalma birrijli ku suku tubri eta bakal cager itu rijli itu asra punten ala mahlin netepan kana nyantai berigilir waktu engke ge bakal cager labuh suku mah gampang kene mata kade jangan gampang bicara. Teraskeun deui wa bainama huwa jeung dina waktuna ari kanjing Nabi yasiru eta keur berjalan kanjing Nabi idda'a ujug-ujug nggero huwa kanjing Nabi sada'in nu ngagero an yaminihi ti katuheun kanjing Nabi ya Muhammad ungdurni ya Muhammad he Muhammad kudu ningali anjeun nikah kaula maksudna mah tungguan as'aluka rek nyuhunkeun kaula ka anjeun falam yujib tuluy teu ngajawab kanjing Nabi huka itu sidain faqala maka nyarios kanjing Nabi ma hada eta naon hada ari ieu ya Jibril qala nyaurkeun Jibril hada ari ieu sidain teh da'il Yahudi eta para pengajak di golongan Yahudi amma ingat innaka saytuna anjeun law ajab talamun ngajawab anjeun huka yuda'il Yahudi tahawwadat tah bakal jadi Yahudi sa ummatuka umat anjeun fa bainama huwa makaina waktuna ari kanjing Nabi yasiru eta keur berjalan kanjing Nabi izaa ujug-ujug ngagero deui ka kanjing Nabi sahadain nu ngagero an shimalihi tikeun caeun kanjing Nabi ya Muhammad ungdur ku ningali anjeun nikah kaula kapungkur keur gaos mah undurnya atau mungkin andirni bukan nungguan gus anjeun nikah kaula as'alu rek nanyakeun kaula ka anjeun rek menta kaula ka anjeun falam yujib tu tengah jawab kanjing Nabi huka itu si da'in faqala mangka nyarios itu da'in ma hadza ya Jibril eta naon ari ieu sidain ya Jibril qala nyaurkeun Jibril hada ari sidain dain nasara eta para pengajak di golongan Nasrani ama ingat innaka saytuna anjeun law ajab talamun ngajawab anjeun huka itu dain nasara latanassarat yakin bakal jadi Nasrani sah ummatuka umat anjeun wa bainama huwa jeung dina waktuna ari kanjing Nabi yasiru eta keur berjalan deui kanjing Nabi iz huwa ujug-ujug ari kanjing Nabi bimraatin pendak jeung hiji istri hasiratin anu ngabukakeun antiro aihi tina dua sikuna wa alaiha jeung eta tetep kana itu jiro'ai min kulli zinatin saban-saban perhiasan aya deui
papendak jeung hiji istri di leungeun baju leungeunna teh dilipetkeun katingali napun pandangan sampai kana sikup macam-macam perhiasan. Khalaqa nu nyiptakeun ha kana eta zina perhiasan sallallahu taala Allah taala. Faqalat maka nyarios itu imro'ah, ya Muhammad, hey Muhammad, andir kudu ngadago anjeun nikah kaula atau undurnya ku ningali anjeun nikah kaula. As'alu rek nanyakeun kaula ka anjeun. Falam yaltapi tuluy teu ngalieuk Kanjeng Nabi ilaiha ka itu imro'ah. Dijegal ku istri nu reuncem ku perhiasan teu ngalieuk saeutik-eutik acan. Faqala maka nyarios Kanjeng Nabi, man hadhihi ari saha ieu awewe teh ya Jibril. Qala nyaurkeun Jibril, tilka ari itu mar'ah ad-dunya eta perumpamaan dunia. Amma ingat innaki saytuna anjeun lau ajab dalam ngajawab anjeun haka itu imro'ah lahtarot yakin bakal milih sa ummatuka umat anjeun ad-dunya kana dunia alal akhirati ngelehkeun kana akhirat. Wa bainama huwa jeung dina waktuna ari Kanjeng Nabi asiru eta keur berjalan Kanjeng Nabi iz huwa ujug-ujug ari Kanjeng Nabi bisaikhin eta pependak jeung aki-aki yad'u anu ngagero itu saikhin huwa Kanjeng Nabi muntahiyan bari anu nyanggigir ani tariqi ti jalan yaqulu ngucapkeun itu syekh halu maka dieu ya Muhammad ngagupayan eta aki-aki di pinggir jalan. Faqala maka nyaurkeun sa Jibril bal balik tasir kudu leumpang anjeun ya Muhammad. Faqala maka nyarios Kanjeng Nabi man haza ari saha ieu teh ya Jibril. Qala nyaurkeun Jibril hada ari syekh aduwullahi eta musuh Allah iblis tegasna iblis. Aroda ngamaksud itu iblis antumila kana yen mengkol anjeun atau condong anjeun ilaihi ka itu iblis supaya anjeun bersimpati ka iblis. Wasara jeung mapah deui Kanjeng Nabi faizan lempang berjalan deui Kanjeng Nabi faizan tahina nalikana sara huwa ari Kanjeng Nabi bi ajuzin pendak jeung nini-nini tadi mah istrinya berarti muda keneh ieu mah nini-nini ala janibit tariqi di gigireun jalan. Faqala teras ngucapkeun itu ajuz ya Muhammad, hey Muhammad undur guningali anjeun nikah kaula as'alu rek nanyakeun kaula ka anjeun. Falam yaltafi tuluy teu ngalieuk Kanjeng Nabi ilaiha ka itu ajuz. Faqala maka nyaurkeun Kanjeng Nabi man hadhihi ari saha ieu teh ya Jibril. Qala nyaurkeun Kanjeng Jibril inna husna kalakuan jeung tingkah lam yabqa teu nyesa min umri dunia tina umurna ieu dunia naon illama kajaba perkara baqiya anu nyesa itu ma min umri hadil ajuz tina umurna ieu nini. Oh si horeng teh gambarkeun gambaran dunia teh geus jiga nini-nini berarti moal lila deui. Wasaro hatta ata Madinah Baitul Muqaddas. Wasaro jeung dugi Kanjeng Nabi hatta ata sehingga dugi Kanjeng Nabi Madinah ta Baitul Muqaddas ka kota Baitul Muqaddas. Ayeuna mah berarti Masjidil Aqsa. Selesai perjalanan Isra nyaeta perjalanan ti wengi dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti Baitul Muqaddas. Ieu masih keneh di alam nasut teh alamna manusia. Insyaallah kita berlanjut di waktu dan kesempatan yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin.